Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang bala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Jawara ti Totog. Aduh yo cek maden ieu nanya bala wargi. Jawarana teh ieu mangrupikeun karya Kang Cepi Setiawan atanapi Kang Arisal se. Kumaha tah lalakon nu salajengna ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Nah, namung satacana dilajeng kade ulah hilap anu tacan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang anu ngahibur pala wargi sadayananya bari nyeuseuk gegeroh masakna kanggo ibu-ibu bari santainya di kanang doma ada aduh jangan usah pokoknya mahkum ke dulu-dulu nu aya di lemur barayeun aya di kota oge di pangumbaraan seueur wargi urang nu sok ngupingkeun bari ngajait di tempat konveksina di tempat cukur bari di perjalanan di kantorna pokoknya mah di pasar seueur ya masyaallah. Oke saumpamina pala wargi sadayana ngaraos kahibur ku ieu pedaran dongeng Sunda terus hoyong nyawer da Mang Ian masanes dina radio ngadongeng ge nya dina YouTube dina TikTok gitu dina live tah ieu nomor dana tah tiasa pami hoyong kana rekening mah aya dina deskripsi cenah pala wargi sadayana. Nya kanggo meser kuota we da ngupload sisi leuweung atuh pala warginya cing karunya da abi mah jauh tinung bapak kuatir gitu. Supados tenyang kolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngelajengkeun ieu lalakon Jawara ti Totog ditutug Jawara ti Tutug karya Kang Cepi Setiawan. Bagian kahiji pangintennya pala wargi sadayana. Ya mana tuh musikna? Oh iya. Kade ulah hilap ulah diskipnya iklanna da bager. Mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung lemur sengklek kiwari beda jeung harita kayaan anu aman tentrem gemah ripah loh jinawi kiwari jadi ganti loba pisan kajadian kapalingan jeung kabangsatan korbana rata-ratanya eta awewe timimiti ibu-ibu barudak ngora kaum rumaja nepikeun ka barudak leutik teu pilih-pilih teu kolot teu budak teu randa teu parawan. Ari barang anu jadi target operasina teh kaitung mahiwal jeung teu asup akal lain barang anu aya hargaan seperti kendaraan atawa emas perhiasan ieu mah kadon barang anu nileina dianggap teu sapira sabenerna era rek nyebutkeunana tapi dalah dikumaha ieu mah tungtutan carita daek teu daek kuring kudu mere beja teuing naon maksudna eta teh eta ku aya maling atawa bangsat anu ngahaja ngarancang skema pencurian ukur sawates cangcut jeung kutang pan aneh eta teh. Nyi Iroh Randa of the Year sarua jadi korbana oge tapi keur manehna mah anu sasatna jadi jelema mandiri anu boga usaha warung gorengan leungit cangcut moal matak jadi cemberut
jajauheun kudu nepikeun ka ilang imut komo bari jeung anu leungitna teh ngan sakadar cangcut urut kitu deui leungit kutang ceu iroh mah moal matak jadi kamelang dina lomarina masih keneh loba cadangan ti mimiti anu polos nepikeun ka anu motif kembang-kembang masih bisa ganti jeung masih bisa meuli deui beda deui jeung Bidarmi keur mah eukeur hirupna teh loba karipuh jeung loba kasusah dahar oge sapoe sakali alatan beas teu kabeuli rajeun manggi isu kadang kala sore bati ngaharu mun peuting beteungna ngurubuk boga kutang ukur hiji-hijina bet ku harianeun kudu leungit teu ku hanteu mending mun alus eta kutang teh keur mah belel katambah karancang jeung loba tatambalan deudeuh teuing Bidarmi. Nya ari kitu kajadianana mah kutang anu tadina dianggap barang teu sapira jadi hal anu luar biasa demi kabutuhan jeung kanyamanan Bidarmi neangan cara sangkan manehna keukeuh bisa make kutang Bidarmi meunang akal batok kalapa di talian tuluy dipake najan bari jeung teu puguh rarasaan hareupna ngahaja di liangan saeutik jang ventilasi cenah. Beda deui jeung Ceu Inoh anu boga salon kacantikan. Ceu Inoh teh ambu laut ngaranna teh. Kajadian leungitna kutang tina pamoean teh jadi hiji pelajaran. Ceu Inoh atawa ambu laut teh teu wani moe cangcut jeung kutang di buruan, ukur digantung-gantung we di tengah imah atawa di jero kamar. Kitu mah pantes eta teh da di imah Ceu Inoh pangeusina lolobana awewe. Anak Ceu Inoh tiluanana awewe KB katambah deui inung Ceu Inoh geus 2 tahun ngilu saimah geus puguheun ka 4 anak buah Ceu Inoh anu gawena di salon mah kabehanana oge awewe. Ari ngagaringkeun cangcut jeung kutangna ieu Ceu Inoh atau ambu laut teh boga cara sorangan moal eleh kreatif sok sanajan rada sulit. Hair dryer salona anu sok dipake ngagaringkeun buuk alih fungsi menyesuaikan situasi teu kalis ku eta kadang kala mah sok make open giringan paragi nyieun kueh bolu matak wajar mun cangcut atawa kutangna sawareh mah sok aya kalana tutung sabeula. Warga lemur Sengklek khususna kaum awewe ngarasa luhlah tegenah bararingung neangan cara sangkan situasi balik deui cara bihari hayang ngalamandi ngarasa bebas merdeka moe cangcut jeung kutang di buruan jauh tina rasa hariwang jeung ringrang bakal kabangsatan ngerasa nineung urang lemur teh hayang ningali di poe cangcut jeung kutang berkibar dengan manisnya bergadengan ngelebet di pamoean. Ronda mah ronda eta ge tapi keukeuh kajadian teh lain ngurangan kado nambahan teu cukup ku eta malahan mah pupuh lemur Sengklek nu ngaranna Bardan teh nepikeun kaboga ide nyieun satgas khusus anu disebut PHP CLBK anu singketanana teh tina pasukan khusus penanganan cangcut leungit berikut kutangna tapi da bukan merupakan satu solusi geuningan nu puguh mah malah semakin menjadi-jadi. Sabenerna kejadian ieu teh mangrupa hiji kauntungan keur sabagian pihak mah
nuka hiji tukang dagang pakaian. Permintaan cangcut jeung kutang meningkat dengan tajam. Akibatnya harga cangcut jeung kutang naik drastis atuh nepikeun ka 300% leuwih. Nu tadina cangcut 10.000 menang 3 teh harita mah ukur menang hiji oge bari jeung hese kudu parebut. Daratang da tukang dagang cangcut Mang Ujang Ikrom da teh. Adalah deh cangcut ya ibu-ibu. Mang Ujang Ikrom dagang deh gitu. Nu kadua bapak-bapak apal sorangan kumaha atohna atuh mun pamajikanana teu make eta barang anu dua. Akibatna loba ibu-ibu anu adaptasi jeung kaayaan maksakeun berbusana tanpa jeroan. Nu meuli mah mun meuli mah pan geus puguheun mahal da teh. Tibatan haben meuli nu kitu mending dipake meuli dengan sangu. Aneh bannya, bener-bener aneh ya kejadian di Lemur Sengklek teh. Beja ayana gangguan keamanan jeung katartiban antukna nepikeun ka paguron hayam ngupuk. Hiji paguron anu aya teu jauh ti wewengkon Lemur Sengklek, anu dipimpin ku hiji tokoh anu memang dipikagimir jeung dipikaserab ku paguron-paguron liana, Ceng Maden Sanggadipa. Hiji tokoh alam jawara anu geus teu birek deui ku kasaktianana. Ceng Maden Sanggadipa teh jawara pilih tanding. Hartina mun rek tanding manehna masok pipilih, keur manehna kacida jadi pantrangan pisan mun kudu tanding ngalawan ibu-ibu hamil dan menyusui, barudak TK jeung balita, komo janda-janda tua, orang-orang jompo yang tidak mampu, yang hak itu harus kita berikan kepada mereka. Bulan ini penuh berkah naing jadi karena ceramah Jainuddin MJ itu. Ampun Gusti, poho punten bala warginya. Udah tuh ajengan atuh hampura ajengannya da ieu mah dongeng. Dongeng kadenya dongeng unggul mah. Memang paguron Ceng Maden Sanggadipa teh muridna teu pati loba, tapi ieu paguron boga ajen jeung pangaruh anu kuat. Kitu mah najan nya paguron swasta anu statusna disamakan, nyaeta teu di bangkuan teu disamakan eueuh samak kitu. Ukur ngampar samak we teu disamakan teh. Boga jaringan kuat jeung instansi terkait. Biasana tilu murid paguron anu lulus dengan hasil nilai terbaik langsung disalurkeun jadi anggota Hansip atau jadi TKI. Salian ti eta biaya pendidikan kaitung murah pisan, mun diitung-itung sasemester ya Ki Aceng Sanggadipa teh ukur menta biasa tengah karung bari jeung bisa dicicil. Ieu paguron bebas tina uang pangkal jeung bebas tina kewajiban meuli saragam, jajauheun make kudu meuli buku panduan atawa buku latihan. Ieu paguron teh memang luar biasa, sok sanajan biasa di luar, jurus hayam ngupuk jadi andelan. Mun seug hiji mangsa ieu jurus dipake, akibatna musuh bakal ngadadak bersin-bersin jeung kapereungpeunan, da ngaranna oge hayam ngupuk atuh. Mun hayam modal mah pasti musuhna teh baweun atawa geuleuheun. Balik deui kana carita Lemur Sengklek. Tayoh nama ya Ceng Maden Sanggadipa teh boga rasa kepedulian sosial anu tinggi. Ari kitu nama da pantes. Ceng Maden sorangan bibit buit mah panti Lemur Sengklek kene harita sanggeus sesi latihan keseragaman jurus dituluykeun ku gegelar sesi konsultasi. Sakabeh murid paguron diwajibkan hadir tanpa terkecuali. Bubuhan ieu masalah teh geus dianggap kajadian anu luar biasa. Dumasar eta Ceng Maden memandang perlu mengambil tindakan anu mangrupakeun hiji bentuk kepedulian. Ceng Maden nyusun taktik jeung strategi, kahiji nunjuk murid pinunjulna jadi telik sandi, nyata make baju sarwa hideung jeung tergos anu hideung oge. Kadua nunjuk hiji muridna deui pikeun nyamar jadi awewe anu dibahanan logistik mangrupa cangcut jeung kutang secukupnya.
Nuka tilu sesa anggota paguron sejena boga tugas keur ngamankeun lingkungan. Ceng Maden hayangeun yang kalak bangsat ku cara nyieun pitapak. Murid anu nyamar jadi awewe diposisikeun ngeusian salah sahiji imah kosong di lembur sengklek. Keur menarik perhatian, eta murid teh kudu mineng api-api sasapu di buruan bari nungguan poe cangcut jeung kutang anu ngahaja ditembrak-tembrak. Mancing bangsa teh ya. Anggota paguron sejena ngajaga tika anggangan bari jeung tatan-tatan mawa pakarang sewang-sewangan. Telik sandi mah bagian jaga ditungtung lembur nyaeta mawa alat komunikasi anu disebut walkie-talkie teh geuningan brik jeung kudu siap sadia salila 24 jam mere laporan situasi jeung kondisi seputaran. Abong kena paguron hayam ngupu eta bahasa komunikasi oge masih keneh sabudeureun hayam we. Telik sandi anu mamawa hatong teh robah jadi pelung satu kitu deui markas robah istilah jadi paranje. pelung satu ngalapor ka paranye monitor ganti. Cenah ceuk telik sandi anak buahna Ceng Maden Sanggadipa instruksi tina walkie-talkie teh. Paranye monitor, kumaha bantuan jeung kondisi seputaran perbatasan? Ganti. Ceuk Ki Aceng Sanggadipa nembalan. Aman guru, cuaca cerah taya jalma nu lampreng, angin ngahiliwir sepoi-sepoi matak tiris, hadena mawa sarung jeung cikopi. Kulon aman wetan sami kitu deui kaler sareng kidul terpantau kondusif. Ngan hungkul bareng itu eta mah 7.000 itu ngagamrong ganti. Ceuk telik sandi bari pakapu. Sayaga pokona mah ulah galideur, waspada tatan-tatan. Mun aya nu nyurigakeun buru-buru laporan ganti. Ceuk Ceng Maden Sanggadipa ngomando bari gagaro. Siap kopi lojer. Ceuk telik sandi bari keukeuh nyekelandahan bubuhan manehna naik di puncer tangkal randu. Puting harita dumasar kana rencana sakabeh anggota paguron hayam ngupuk teh ngajalankeun aksina. Niat hayang newak bangsat cangcut jeung kutang anu salila ieu jadi gangguan warga. Peuting beuki jempling soragaang tayareang bulan rada baeud dumeh mega hideung nutupan bentang tepati baranang ukur hiji dua bari jeung anggang jauh di awang-awang. Dumadakan eta mah teuing ti mana datangna tilu ciri manusia pating keteyep ngadeuketan imah anu dipake tempat nyamar anak buahna Ceng Maden. Kabehanana marake tergos warna hideung, nu hiji tuluy ngedepong dihanapeun panto pager teu ngilu asup kaburuan. Nu hiji deui nyalingker ka pipir imah, sedengkeun nu hijina mah ngabedega di deukeut pamoyan bari culang cileung. Tahan. Ulah wakaya tindakan euy. Ceuk Ceng Maden ngaharewos. Siap guru, siap. Temal anak buahna. Pokona mah pastikeun sina mawa barang bukti heula. Urang kakara bisa eksekusi. Tahan, sabar, sayaga. Ceuk Ceng Maden bari nempokeun nu diburuan. Ieu mah tos pasti guru. Bangsat kutang teh ieu mah. Ulah gagabah, bahaya. Bisi melengkung bekasnya lahan. Pokona sayaga. Ceuk Ceng Maden.
ragama eta si bangsa teh mimiti nyokotan cangcut jeung kutang sup diasupkeun kana karung anu geus disadiakeun ti anggalna. Anu ngadepong keukeuh rancingeus ngawaskeun bari luak dieu kitu deui anu nyalingker ka pipir keketeyepan bari taki-taki. Sanggeus ngarasa yakin ieu Ceng Maden teh ngagorowok, "Bangsa!" Ceuk Ceng Maden ngagorowok nepikeun ka batuk atuh. Jeleng-jeleng anak buah Ceng Maden pating karajeleng kaburuan mur bangsat anu tiluan. Ngarasa kanyawan bangsat anu dipipir guda-giru lumpat ka sieunan. Sedengkeun anu diburuan sayaga pasang kuda-kuda ajeg atuh panceg nungguan musuhna deukeut. Kitu deui bangsat anu keur ngedepong deukeut pager luncat ngadeuketan baladna di tengah buruan laju pepeta pasang jurus. Wah, padungdung ya mah. Anak buah Ceng Maden akhirna campu atuh begalan, hanjakal eueuh nuasa nandingan. Kabehanana pating jaloprak ngabebengkang, sok sanajan musuhna kakara make jurus pamuka. Ceng Maden anu ngawaskeun asa apal kana gerak musuh, jurus musuh anak buahna teh. Tapi tepati diinget-inget manehna sadar anak buahna kabeh teu walakaya. Ceng Maden asup kaburuan ngapedega di tengah-tengah dua musuhna nu pasang kuda-kuda bari ngurilingan. "Saha anjeun?" ceuk Ceng Maden pinuh kusima tuh. "Teu kudu apa, mending anjeun tadah ieu serangan," ceuk musa urang bari nyerbut atuh. Sabrut narajang ka Ceng Maden, seret Ceng Maden narik suku katuhu, pos musuhna nonjok angin. Sabrut musuh nu kadua teh mindo nyerang di tukang, maksud rek hanca sirah Ceng Maden, tapi Ceng Maden rikat ngelok bari nyiku, ceduk siku ngahanca harigu, bangkieu gebru saharita namru. Nempok balada namru serepet, musuh nu hijina mesat bedog tina cangkeng, bedog di peta diputar-putar bari pasang kuda-kuda. Ceng Maden beuki waspada masang jurus tingkat 2 nya eta jurus Canghegar Medar. Wus eta bedog teh nyeleber ngarah beheung. Ceng Maden nakis pigeulangan, bedog eureun majuna. Katambag ku takisan Ceng Maden. Nempok dada musuhna kabuka teh Ceng Maden ngasupkeun serangan ngakebrag kuramakah 5 ramona teh kitu tah. Bruk. Musuhna anu kadua mundur ngajaligjeg bari nyekelan dada, Ceng Maden ngadon hookeun teu nyangka sacongo buuk. Geuning musuhna teh awewe, sadarso teh satu tas mere serangan karasa empuk nyoy. Eta teu meragan ramona teh meni hipu coba gede. "Saha laing, buka tergos ya, gancang," cuk Ceng Maden tutunyu. Musuhna ngadon init ngabecir bari nyekelan dada ninggalkeun Ceng Maden anu masih keneh pasang kuda-kuda. Ret Ceng Maden teh nempo ka tukang, kasampak musuh nu hijina geus eueuh. "Udag barudak," cuk Ceng Maden mere parintah bari rungah ringeuh. Ceng Maden kakara sadar anak buahna kabeh ngabebengkang. Kapaksa atuh ngudag sorangan musuhna anu lumpat katonggohkeun. Ngarahna teh eta musuhna ka Gunung Gejul. Has-heshos amekan Ceng Maden keur mah jalan teh nanjak, kata mah berat meureunnan mawa awak. Najan rada tinggaleun tapi manehna keukeuh ngudag sabisa-bisa. Kitu deui musuhna najan bisa lumpat, tapi manehna nahan ka nyeri jeung eungap alatan kagebrag dada. Antukna di tegalan landeuheun Gunung Gejul. Musuhna teh ngarandeg disusul ku Ceng Maden anu teu lila oge anjog bari rorong heapan.
duanana ampir teu walakaya haheho bari jeung satengah nyang saya. Aduh, reunila aduh. Cek Ceng Maden seeutik mentah. Aduh, sarua kuring oge capek. Aduh. Cek musuhna bari nanghunyar lamar. Ceng Maden manyang saya dina rungkun. Gabah, enggak ajengan Dede mah dongengnya balawargi. Kabantu ku cahaya bulan, Ceng Maden nyidik-nyidik anu jadi musuhna, anu katempo teh ukur sorot panon we jeung tangtungan. Katamah sora awewe basane malan, sangeus rada leler kacape, kuniang Ceng Maden teh hudang terus ngabedega di tengah tegalan bari jeung nangtang. Yap ka dieu, urang bereskeun lah di tempatan. Hayang nyaho nepi ka mana? Cek Ceng Maden bari pasang kuda-kuda. Musuhna nyamperkeun nepikeun ka adu hareupan, sred sarua pasang jurus sayaga. Ramo meber kenca jeung katuhu bari jeung ngacaplang. Suku kenca deku tapi nu katuhu manco ka hareup, leungeun anu ngacaplang ditarik disilangkeun hareupeun dada. Keur kitu blesat. Aya nu ngaplesat hareupeun Ceng Maden. Pas disidik-sidik teh sing horeng puyuh atuh benyeng Ceng Maden teh ngudag puyuh. Bus kana rungkun. Eta rek gelut kabengbat ku puyuh palawargi. Kela euy, loba ieu puyuh aduh. Sanggeus nyata teu beunang puyuhna, Ceng Maden balik deui nyang hareup ka musuhna. Nah jurus teh siga andari ieu teh. Ceng Maden ngagro bari ngudar kuda-kuda. Manehna inget saharita jurus bubuka model kitu teh ukur andari anu boga. Memang di tadi mula sasatna mah Ceng Maden teh curiga ngan kakara harita manehna bener-bener ngarasa yakin jurus ragamang heulang. Ningali Ceng Maden ngadon jiga nu bengong, musuhna rikat atuh narajang. Perep ngahiuk bangbaraan, tu anta parah deui, gejret cukang irungna Ceng Maden teh peunang atuh meuni nenggel, tuluy getihan. Ceng Maden malik hampir ngudupung, musuhna nyusul tepus bari ngahambatkeun keupulan perep niat ngarahkeun tulang tonggong atawa punuk. Tapi Ceng Maden rikat ngagiwar, plos nyamos. Teu kalis ku eta, suku Ceng Maden nyapu kuda-kuda musuhna, seak jebret. Jungkel atuh musuhna teh ngajungkel, telenyeng Ceng Maden muru, memeh musuhna nguniang. Ceng Maden ngajambret tregos, bret, tregos teh lesot, breh teh katempo beungeut musuhna. Saha nika? Aya hubungan naon jeung andari? Ceuk Ceng Maden nanya sakali deui. Kuring Siti Habsah, murid kakasihna Nyi Mas Andari. Ceuk musuhna ngaku. Nah, Ceng Maden teu kebat nyarita sabab Siti Habsah kaburu nejeh tarang bagana. Jebrod deungeul pisan. Aduh! Ceng Maden burial bunceli alatan manukukutan ditandasa teu kanyahoan ku Siti Habsah. Siti Habsah lumpat ninggalkeun pakalangan bari jeung keukeuh ngarah ka Gunung Gejul. Ceng Maden muringis nahan ka nyeri. Bro, nyuuh ngudupung jeung adu regung, sabot keur ngararasakeun ka nyeri, ujug-ujug Ceng Maden teh narima panggilan tina walki-talki teh hatong anu dipesakan dina saku bajuna. Along satu lapor ka paranye monitor. Aduh. Cek Ceng Maden nembalan ku Humaregung. Paranye monitor, halo paranye halo. Cek telik sandi siga nu hariwang ngadengi guruna Humaregung kitu teh. Ya naon? Cek Ceng Maden nanya. Duh, punten guru, abdi kapulesan ieu teh. Laporan guru kondisi seputaran aman. Cek telik sandi meni teu kudu pajarkeun aman da kasarean. Aman-aman hulu sia. Cek Ceng Maden bari ngapeubeutkeun hatongna walki talkina.
Pemirsa sadayana waktosna barantos teu nyekapan deui cagurang tuna ilalakon jawara ti totog teh nya lalakon Ceng Maden ieu mah parodi dongeng persilatan. Insyaallah ini urang lajengkeun kana episode anu kadua nya kumaha ieu lalakon salajengna Ceng Maden teh. Ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Ki Demang Gunung Halu. Bobot sapanon carang sapakan cagurang tuna di Hanjuang siang, urang teuneun di haneulem sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka samber deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.